Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ima Amalia di kelas 12 IPA 2. Di dia abdi bade ngajentrekeun tata cara ngadamel pencok kacang. Sata acana di dia aya nu namina Pedaran Sunda. Pedaran Sunda nyaeta wacana anu osina ngajentrekeun tur medarkeun pada kegiatan anu geus tahun-tahun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri ulang Sunda, boh dina segi prosesna sareng tujuanana. Sahiji contoh Pedaran Sunda teh nyaeta kadaharan khas Sunda. Kadaharan khas Sunda loba rupana, aya anu amis, asem, nepi ka anu lada oge aya. Salah sahiji kadaharan Sunda teh nyaeta pencok kacang. Pencok kacang nyaeta kadaharan khas Sunda anu mangrupa sayuran atah, basajan anu sok aya di rumah makan Sunda. Mung lengkah-lengkah sareng ngadamel teh gampil, tapi perkawis rasa mah teu kantos gagal. Bahan-bahanna nyaeta saparapat kacang panjang, 4 siki bawang bodas, 4 siki cabe, sasendok teh uyah, sasendok gula beureum, cikur sacukupna, tarasi sacukupna. Parabotna nyaeta coet sareng mutu, peso, talenan, piring, sareng sendok. Lengkah-lengkahna nyaeta nu kahiji siapkeun bahan-bahan sareng parabotna, anu kadua kumbah kacang panjang sareng bumbu sambal pencok nepi ka bersih, nu katilu potongan kacang panjang sing laletik, nu kaopat rendos bumbu pencok sing lemu, nu kalima asupkeun kacang panjang kana bumbu anu geus direndos, tos kitu galokeun nepi ka rata, anu terakhir eulihkeun kana piring. Sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.